Lamun lain teteh awewe na. Aduh. Gak sakit kita. Jangan sakit gitu. Nah. Ada ya. Keindahan situ. Situ Wangi. Situ Wangi. Alhamdulillah. Itu aya di daerah mana? Aya di daerah Desa Winduraja. Winduraja. Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah. Kekayaannya bagus. Yang perlu dikunjungi di Kabupaten Ciamis, salah satu destinasi wisata. Yang cakep. Mangga para warga sadaya, para nonoman, traveler, pemuda-pemudi yang penjelajah, bikin konten bisa sini. Kontainer. Bade botram, bade mantap. Aduh enak, juk oke. Ngarui. Alhamdulillah. Tiasa ngojay urang. Biasa. Tiasa mah ngojay. Tidak boleh. Tapi ada sewaan. Ada sewaan. Soang dan lain-lain sebagainya. Kita bagus. Sambal soang. Tapi kade kumata. Itu pun seueur pelangi lah. Terus seueur aya kembangan itu nah. Aya kembang melati. Bener. Eta teh aya kembang tarate teh lamun jal mah cicing hanapeun eta mantak maot. Kumaha kitu bisa kitu eta. Pada kadar ogenan tarate. Aya tarate teh tempat berteduhna ikan-ikan. Tapi lamun urang cicing di jelema cicing hanapeun dina. Nan daun tarate moal bisa pae. Moal. Pae kumaha? Pae. Sok. Moal. Meunang setengah jam we hanapeun eta. Bisa pae urang. Moal. Sok coba anjung. Belum kadinya hanapeun tarate. Ya Kalelep atuh. Katanya. Jadi alamun saina nu jero. Alamun saina deet mah moal ya sekali cai ya zaman baheula mah benernya para wali bener para karuhun baheula kasaritakeun aya nu disebut napak sancang. Bener. Oh, napak sancang teh? Napak sancang napak anu dina cai. Bisa nurus bumi. Nurus bumi. Bisa ngelap ka jero tokoas cacing. Tapi zaman ayeuna mah lain nurus bumi urang kana cacing. Tapi pemimpin orang kudu bisa neuleuman hate rakyat titik, hate rakyat gede. Aing sakapung sok bener sih ya. Mode ayeuna pemimpin kudu bisa ngapung, lain ka kalayan kos mano. Tumpak kapal terbang. Tapi pemimpin teh kudu boga pemikiran demi pembangunan anu luhur. Aduh, anjis. Halus saya deui halus. Mode pemimpin kudu bisa napak sancang, mun ayeuna mah aya leumpang luhur cai. Baheula mah tapi ayeuna moal bisa moal aya lah. Tapi pamimpin teh kudu bisa cicing dina sagala golongan. Ulah sampai agama diadu jeung agama, kepercayaan diadu jeung kepercayaan. Ulah jadi patak pasea. Alhamdulillah aku dimutu turunan tri masih kana bisa leumpang dina luhur cai. Juga ninja. Bisa leumpang di luhur cai. Juga Naruto. Kela. Asa teu percaya lah. Percaya teu? Teu. Pasti. Ulah waka. Ieu teh manehna leumpang na luhur teh. 30 iya. Luhur cai teh tilelep lah, masih ngajebam mana teh bisa ngojay. Bisa ieu mah leumpang di luhur cai bisa sok. Bisa teu percaya. Lah, moal jos atuh tok keur kali gara. Daguan sakedeung, nyokotna ilmuna. Sakedeung. Teu percaya ai. Soehkeun eta na. Nah. Siap. Kumaha? Aduh. Naik ka dieu maneh. Sok. Ka tuh. Anu nyenter sing paras. Urang leumpang di luhur cai. Aduh. Siap. Di mana leumpang? Ulah bejakeun kan di lembur. Ulah luas. Bener dong eta. Leumpang di luhur cai. Mun luas. Ih, sok tinggalikeun siap. Sok tinggalikeun. Keprok. Tan karuhan. Lempang di luhur cai. 1 2 3. Oh. Eta mah lain luhur cai. Cai na atuh di luhur. Kapannya cek abi lempang di luhur cai. Langsung lain lempang di dieu dina situ. Anu bisa teu ngalelep atuh.